boga kana budak leutik. Mohon. Umur sabaraha? Umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Nah teh da cicing atuh kanjutna. Goblok-goblok wae berlanjutna. Boga umur 8 tahun keneh leutik keneh urang ge boga 4 tahun keneh. Tapi kan anakna 3 saya mah. Abah mah budakna teh Opat budak teh. opat jeung nu 8 tahun. Nu panggedena udah kawin. Udah. Yang tinggal di sini sama menantunya. Anu kadua Nu kadua mah teh acan. kawinna ka urang mana? Anu pertama mah ka urang Haniwung. Haniwung teh mana? Itu teh saket Pagaden. Oh. Nu ayeuna cicing di dieu. Oh. Nu kadua? Nu kadua mah teh acan keur nuju diajar ngalektor ayeuna teh. Oh, nu kadua sok traktor. Nah, diajar nuju diajar. Diajar Pak. pakai traktor saha? Mang Hana. Da ku Mang abdi Hana. didedetkeun pi warang ngiring ngadama gitu. Mang Hana. Mang Hana eta. Oh, Oke. teu sakola asalna. Alim. Alus. Ku abdi tos dilebetkeun da setemper kenging 3 bulan. Alus. Lamun kabeh sarakola, eueuh nu traktor. Saha nu ngurus sawah lamun sakola kabeh alus teu sakola teh lah. Bener. Ya enggak apa-apa. Enggak masuk sekolah enggak apa-apa, asal dia menjadi orang yang rajin. Ngahel. Jadi biasanya nu teu sakola masuk rajin. Kamari kan Anu beres. lulus sakola sok karadul dengan rasa sekolah. Kamari teh kan beres ngarontok di Lebak Siung, ngeri ngarontok. Oh, make mesin usaha. Mang Hana. Lu Mang Hana. Oh. Terus beres ngarontok teh Pak cenah yang diajar ngalektor. Heuh syukur Oh, Bapak iya. masuk. Jadi ayeuna ngalektor. Ngalektor di Ayeuna sawah leuweung. ngalektor di mana? Di sawah leuweung. Sawah Pasir Kunci. Nya, lebakeunana Pak. Oh, belah dieu. Ya. Caina ti mana eta? Caina mah teh Cibolang Walungan. Di Cibolang Balungan. Oh. Kunaon sawah Cibolang Balungan ayeuna haloda saeutik garing. Da acan di garing mah da abdi nyungap wae. Oh, lain eta kunaon cai sungapan lamun haloda saeutik sok saat. Da aya caina teh girangna. Kunaon di girangna teh aya caina. Luka. Sabab leuweungna ruksa. Di tembang wae meureuna. Saha nu sok nebangan leuweung? Luka da. Oh. Tak lebakeun kebon jati. Pak Enot. Abdi di dinya. Pak Enot mana? Pak Enot eta Lebak Siung. Oh, teu nyaho. Oh, Pak Enot. Jadi siang hari ini Bapak bersama istri tercinta arek buka puasa. Muhun. Jeung kejo. Jeung kejo. Kejo dengan naon? Eueuh di wae. Paling nyambel di wae. Nyambel kejo jeung sambal. Goang. Sabab di imahna deuleu ku sia. Botol minyakna ge nangku. Kosong tuh. Kumaha Aduh. tos nasib meureun Tapi diterima. Nu penting mah Bapak sehat. Gitu. Batur jelema beunghar ge dirawat di rumah sakit eueuh hartina. Bener tak? Bener.